itu di dia biar nyatakan tentang dongeng sakadang koya dan sakadang monyet ngalah cabe ditangkal patani nya. Di po isuk aya sakadang monyet gelempang sebari manggihan sakadang kuya nya. Nah, terus bari nyamperkeun sabari ngageruan sakadang kuya euy cenah. Terus sakadang kuya teh cenah naon euy cenah. Keur naon cenah sakadang monyet. Cek sakadang kuya keur naon? Keur moyan euy cek sakadang monyet teh. Daripada cicing wae mah mending ngalah cengek yuk. Cenah di mana? Di tangkal patani wae yuk. Cek sakadang kuya teh kieu embung cenah sakadang monyet masuk gandeng wae cenah cek sakadang monyet teh nyaan moal gandeng cenah cek sakadang kuya teh sabari seuri tanya hayo. Di poe perjalanan teh ke Lempang ya sasampaina di tangkal petani ya nempo cengekna teh meni reuhay meni bareureum meni seueur meni loba pisan tanya cengekna teh geus eta maranehna luncat ngalah cabe sabari ngadahar cabena jeung cengekna tanya si sakadang monyet teh kaladaan ya tah kaladaan sakadang monyet teh nya cenah aduh lada cenahnya ya. Cek sakadang monyet teh ulah gandeng atuh ge bising kanyahoan tah cek patani teh cenah sia mah sakadang monyet tong gandeng cenah ke bising kanyahoan deui cenah manehna mah nya sakadang monyet teh kesel ulah gandeng atuh nah teu lila kanyahoan tah ku patani cenah bari nyampeurkeun cenah cek patani teh beunang sia tah nya beunang tah sia nya tah ngalah cabe sia hayo sakadang monyet teh lompatan meni kenceng ya birat nah ari sakadang kuya mah lelet nya tah jadi yang geus we katangkep nya tah ku patani cenah cek patani teh ayo sia maling cabe aing nya tah cenah kitu sabari dicokot di kurungan tah sakadang kuya teh gitu di kurungan tapi peuting cenah geus peuting tah geus ngalewatan peuting sakadang kuya cicing aya sakadang monyet nyamperkeun sakadang kuya nah peuting-peuting kitu teh bari ngomong kieu sakadang monyet keur naon cenah cek sakadang kuya cenah aduh cenah aing kuring teh ke merasakan ngabungah cenah cek sakadang monyet teh ngabungah cenah cek sakadang kuya teh aing teh arek dikawinkeun cenah jeung anakna patani cek mah emangnya cenah cek sakadang kuya teh ya bener atuh sakadang kuya cenah gitu nya sakadang monyet teh mikir cenah cek sakadang monyet teh kieu nya kumaha lamun kuring jeung maneh tukeran tempatnya cek sakadang kuya teh tukeran tempat kumaha cenah nya tukeran tempat sakadang kuya keluar sakadang monyet ka kuring cenah ka jero gitu nya tukeran tempatnya cek sakadang monyet teh kuring mah karunya we sakadang kuya cenah di kurungan sapebeuting cenah kitu nya mbaya atuh cek sakadang kuya teh tapi aya syaratna cek sakadang kuya teh cek sakadang monyet naon syaratna cek sakadang kuya syaratna teh gampang sameme anjeun asup kana kurung abi kudu dialungkeun heula cenah ka luhur cek sakadang monyet mah entong atuh hari kitu mah cek sakadang monyet teh cenah geus kaluar tah dua anak eta teh si sakadang kuya teh geus kaluar tah terus si sakadang monyet teh langsung ngalungkeun si sakadang kuya ka jero sungai kitu nya tah sabari lempang si sakadang monyet teh sabari lempang ngabiritnya aya ngasup ka kandang nah geus isuk teh tah geus poe isuk ya ayeuna teh nya geus matahari geus kalaluar tah terus patani nanyakeun ka si ambu bedog teh ka mana cenah cek ambu teh rek naon bedog teh cenah urang arek mencit kuya cenah dipipireun imah cenah kitu nya aduh cenah kaget cenah urang aduh monyet meni ruas cenah nya arek pedaek dipencit nya tah monyet meni sieuneuh tah arek keluar tapi aya pamajikanna keluar cenah nya bapak cenah ieu geuning di jero kurung teh lain kuya cenah monyet cenah jero kurung teh digeuning geus pae geuning cenah kitu nya
marane sakeluargana si Patani teh naremponya monyet jeung pura-pura si monyet teh pura-pura paeh teh tate didinya teh cek Patani teh nah beuk jadi monyet didinya teh jeung paeh deui nya eta geus jager kitu cenah cek si nyai teh cepat terus Patanina ngalungkeun si monyetnya ka sawah ngalungkeun padahal si monyet mah teu paeh ieu hirup keneh tanya. Terus si monyet langsung becil, langsung sieun. Nah, akhirnya si monyet sadar bahwa didinya teh, si kuya arek ngabobodoh si monyet, padahal malah dikawinkeun, padahal malah dipencit. Nah, terus didinya nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.